Mana rek beli naon? Urang mie jeung es teh hiji weh. Urang es wae hiji. Urang ge hiji. Nah dulu tuh pesen. Moal dah. Nah emang. Urang teu megang duit. Ya ampun. Di imah kumaha? Lagi seret. Kayak kurang traktir. Teu usah lah. Urang yuk senang lagi. Ayo. Sandiwara bicara tak semestinya, walau kita tahu Barungnya oge si Rido. Urangnya cara sih. semua tak Cara naon? Main judi online. Hah, serius? Lumayan tah bisa menang duit cepet. Tapi bahaya tuh. Aman lamun bisa ngatur. Carana kumaha? Gampang, daftar terus deposit. Modalna Kudu lomba. urang rada sieun. Maneh kan butuh duit. Yang geus urang cobaan. Yo, geus. Tadi ngobrol naon sih? Ngomongin game. Oh game. Game bola. Aneh pisan. Kamari sanu di merahkeun ka tunggu deh. Maneh kan Geus sore, balik yuk. Ayo pulang. Yuk. jabatan kini untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Yes, mantap, skater. ayeuna mah beda pisan euy. Menang duit wae. Serius. Coba. Manehna ceria pisan do. Kana naon? Curigakan. Rahasia. Ih, kesel. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita Lamun urang rek nongkrong deui rek misu loba aya nu bayaran. Santai. Maneh nu jadi kos jelema beda. Ih, nah ieu judi. Nu bener. Nyawan. Marahnya pikir tuh sih. Bahaya. Ah biasa we. Biasa kumaha. Tani lobang pisan ih. Lebay ah. Geus cukup. Urang cuma hayang duit. telat ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar, sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Orang nyangka bakal nepi ka dia. Awalnya mah cuma hayang bantu diri sorangan, malah jadi nyusahkan diri sorangan. Oke, awalnya mah ngajis ngajakan doang. Teka pikiran dampaknya gede. Urang kira kan ulinan biasa doang. Ternyata bisa ngarobah hidup jalma. Makanya ti awal ge urang jeung si awal geus ngomong, eta lain hal nu bisa dianggap enteng. Cuma katinggalina gampang, padahal mah nyeretna lalaunan. Suara berjalan jauh, tunggu bersama sempat. Kamari orang teh ngerasa seneng pisan pas menang duit. Asa hirup teh gampang pisan. Kungna malah hayang minta dibalikeun bae. Orang nepi kata mikir panjang deui. Kita bahayana lain ngan ukur soal duit, tapi soal pikiran oge. Terus kabawa heser eureun. Urang oge salah sih kuluna tengajakan. Ti ayeuna urang hayang robah, neangan jalan nu bener sanajan lalaunan. Urang ge teu hayang deui nyoba hal kitu. Mending alun tapi aman. Tah gitu atuh. Mah baru bakene waktu jeung ngabedakeun sagalana. Dulunya nanti ninggalkan urang sanajan urang salah. Ya heueuh lah, ngaranna ge urang babaturan. Mah lain saukur ngeureun pas menang. Oke narik urang pas urang dek lagap. Jeung ngingetkeun pas urang salah jalan. Urang hayang jalan nu bener. Urang kabeh babarengan
ulah nanti kakak jadi deui. Ingat kok iya. Hirup sok ngejadikan orang yang milih jalan nu ganoang. Tamana lamun keur aya kasusah tapi teu kabeh jalan gancang teh bener. Seperti judi nu awalna katingali gampang jeung nguntungkan, tapi tungtungna bisa mawa karugian. Paninungan komo nepi rusak diri sorangan. Persahabatan nu hade lain ngan saukur babarengan. Tapi oge silih ngingetan lamun aya nu salah. Tina cerita ieu orang bisa diajarin keputusan letik bisa mawa dampak nu gede. Jeung milih jalan nu bener sanajan hese tetep jadi pilihan nu pangalusna.